nangguan budak tadi main bola jadi tadi nangguan di dia anjir sarua nangguan si Rahmat malah kemana udah ngadel tok sapoe ieu mah aing teu ngadel si Rahmat ja nya si Rahmat kemana tanya musuk meureun meureun hangusep dia baturan musuk meureun tadi am deh permenoga hayang dia nah isi kana keren ih keren imah naon ieu terbuat dari naon ieu surang muka yo nah ieu mantap nah jadi boga permenang ieu coba ngasannya ham geula gati ke aduh gati ya mam gejel second jaet tak ku aing mah sangat dia mam pieun ge iya lihat kau yang bisa dia ngunai dong mama yo dong bapak dia masak nyuki bagai tu bisa ngunai ya oleh ngam kemana tah main bola yuk sayo daripada di dia keserai sate boy dia bisa ngelamun tuh pokoknya goreng orangnya main basit kira-kira dari kemana main bola Ari dia nak kilo main bola, Ari lamun kilo hayu jeung aing. Hayu dia turun. Ham nak main bola anjing ka sekolahan. Ham ka sekolahan cari kanan dia. Oh gitu. Anjingnya. Ih, percaya. Gimana ya nya urang main bola urang nyara lah yuk. Dobrek bayu. Eda. Kamarana ieu nya sepi amat ieu nya usah sahayunya. Ya sorangan bae luntang lantung teu parutu. Kumaha ieu nya. Ya Allah, nasib. Cet aya jelema palak bae kitu nya. Woi, ka mana dia? Enon mang. Woi, boga duit henteu? Boro-boro duit. Urang bae genek melirok atuh boga duit. Bener dia, ulah ngabohong. Atuh bener mang, urang teu boga duit. Ih, nu bener dia. atuh bener mang, nanonon kikian ieu. Ti isuk aing can ngopi yo. Ngan ulah kieu carana mang. Ngalawan tah kana aing. Dan saha sorangan ha? Urang baron ieu, Jawara Banten. Dan dia Laju enek naon maksudna kieu? Urang rek malak ieu. Dan dia Wahara jasa dia ieu Aing dek. Ka mana ieu? Wayahna bae urang. Naonan ieu maksudna? Wayahna bae urang yo. Ya Allah. Kono teu boga, teu boga, aing teu boga Geus duit. ulah ngabohong. Geus aya ti dieu yo. Ya Allah, aing garok kondek dia. Ndok mana? Ih, mang rokona geueuh mang. Aya, teu percaya urang mah aya meureun di dinya. Ya Allah, teu percaya kan aing Ih, lamun aing ku yang bikeun. Tuh naon itu tuh. Wah, urang teh ka dieu hoyong kana bikang. Oh, jadi kedatangan anjeun teh hoyong kana awewe. Gampang masalah tamma. Boga marah-marah dia. Orang mana awewena? Saha ngaranna? Kayak kue di tayangan heula. Oh, ngaran awena si Lianya. Mohon, Bah. Kok abah nyaho sih? Oh, jadi kedatangan anjeun teh hoyong kana awewe. Terus ieu kumaha ieu masalah mahar ieu? Mahal ieu soalna. Aya mahar nu 15.000, aya anu 20.000. Milihna yang nu mana ieu? Jang murah eta mah, Bah. 15.000 jeung 20.000. Abi hoyongna 15 bae. Oh, jadi hayang 15.000 milihna.
Tapi abah mah boga na 100.000 kumaha. Iya dukung gelo pantenya bingung aja. Kumaha abah bae. Oh, jadi kumaha abah? Mohon. Kayaknya. Kayak di minum ya. Mohon ya. Tuh ketak gitu. Tuh ketak gitu. Ya. Tuh ketak gitu. Atana baca eta. Kumaha abah? Tuh ketak gitu. Gitu. Tuh kutak gitu. Gitu. Mana orang turun tak ima siapa hari ima saha ya kan ima si abah endan ima si abah coba assalamualaikum lampu racun lampu racun punten mak Bah, jadi tamu. Mohon ya kamu ya. Papanya? Ya, mangga. Duk. Nyamuk. ada Jadi eta sakitu wae nya. Ti abah mah. Ngan ulah poe eta mantrana. Tuh ketak gitu. Gitu nya. Geus sakitu wae. Ieu bawa. Tah ieu, bawa ka ditu nya. Ngan ulah poe ieu mantrana. Tuh ketak gitu. Tah gitu. Bari kieu. Tah gitu nya. Coba kumaha? Tuh kutak gitu. Nah gitu. Tah, geus. Kumaha nya, Bah? Abi teu mau atos sih teh. Temu atas. Waduh, ieu mah teu bisa. Di hutang atuh. Kumaha tuh ya? Geus bawa ka tuh ya. Ya, mohon ge nya. Heeh. Pamitnya, Bah. Oke, siap. Punten ya, Bah. Hati-hati nya. Ya, mohon. Soalnya abah lebat tamu ya, Pang. Mohon. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Jadi kieu ya bah urangnya kamari ya pendak jelema sakti bah arana si Baron eta bah pokona mah niles segala macem aneh orang eta bah minum lah bahnya Mangga. di nah jadi kieu bah kamari kami mendak ieu jelema sakti tapi teu apal ngaranna mah asana kayak lah bah mun teu salah mah Baron mun teu sebut Baron gitu tah terus tadi kayak ngomong gitu dia menahan anjing aing mah dia nekeun teh sih aing ngomong tadi gitu ih aing mah aneh hampura banyak hampura ieu rada ieu seutik yo Gampang Mas Reda mah. Ngaranna si Baron. mohon bah Sakti. Kin. bah Hei. Mana aran Baronnya? oh Baron Ulah coba mana? naon bah tiba-tiba aya di dieu Aya nyaon mana? Mana ngahajar umatnya? Bang kawarah doang. Betang-tang lu. Songong lu. Kuai dicabut ilmu sia. Awas ya. waduh tas di mana bah tiba-tiba leungit tiba-tiba aya
Ayo nancos beres masalah situ. Kuaing tarintas dicabut ilmuna. Tenang we, santai. Paling saya jadi preman meureun. Nanti bukan ilmu. Ku abah tas ditiangan. Oh, jadi kiwari meta si eta si Baron geus teu boga ilmunya, Bah? Ayeuna urusan geus beres. Tinggal maraneh. Deuk mentana deui kai. Hah? Terus ieu sangarana? Endan, Bah. Endan. Oh, endan. Terus untuk naon nganter doang gitu. Bah, nyalikeun urang kan si Abah. Keur kemari si anu boga urang kan si awewe itu nya. Pol, Bah, beunang urang, Bah. Tapi ngan sapoe doang, Bah. Aneh urang mah teh, Bah. Gara ieu leungit ieu, Bah, ya. Tinggal mau di mana buat ieu leungit, Bah. Diputuskeun urang, Bah. Kumaha eta, Bah? Guys, ari soal awewe mah diperjuangkan juga nya. Abang geus nyantuk ya geus teu kuat kawalahan. Intina mah orang manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Jadi ulah cemen, ulah hayang ieu hayang itu. Lamun sorangan hayang kana masalah naon ngaranna teh? Wayang diberi cincin, arana jimat. Eta teh moal salamina. Guys, pada intina mah maneh guys. Aing geus teu kuat hayang geus teu kuat ya abah yang geus hayang molor. Ayo banyak orang pamit begini. Ayo Bah, ayo Bah. Iya. Weh, pan mau hampura Bah.